Udah, di Semarang ada apa aja? Kalau ditanya Semarang ada apa aja, bakal banyak yang diceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Samarang merupakan hiji kecamatan di Kabupaten Garut anu mibogaan wisata, kebudayaan, ekonomi kreatif untuk kalah saena di kecamatan lain. Pami ditaros aya naon di Samarang moal tiasa dicaritakeun ku cariosan hungkul saking seueurna. Tapi sim kuring di dieu mibogaan survei dengan antina kebudayaan, kawisataan sareng ekonomi kreatif, ternyata masih kene kirang wanoh kana kebudayaan wae di kecamatan Samarang. Maka ti dieu hayu urang sasarangan bahas ka saderasana. Anu pertama hayu urang kabahas tentang kabudayaan nu di Kecamatan Samarang. Kabudayaan eta teh nyaeta aya kabudayaan Rebokasan. Jantan Rebokasan teh nyaeta kabudayaan anu ngaeukeun dina hari Rebo terakhir dina bulan Sapar. Nyaeta ngadamel tina leupeut ataupun tina ngadamel oge kana dupi sareng sajabana. Eta teh mibogaan filosofi arti bahwa saur Rasulullah kabukot teh pamimisakan bade nolakeun kana bala teh nyaeta kada seukeun soda-sodaqoh. Sareng dina bulan Sapar teh biasana didik sareng kabalaan ataupun kana anu teu kirang sae. Tah jantan pamimisakan bade ngahindarkeun kana kitu teh kana sodaqoh sareng disodakohna kitu kana kenapa kaya bumi sapertos tina beas sapertos oge tina ketan dijantankeun kana leupeut lontong sareng dupi kana ritu. Lajeng kana tempat wisatana nyaeta aya hiji wisata religi hiji-hiji di Kecamatan Samarang nyaeta makam Mama Syekhuna Iming Bunyamin merupakan hiji tokoh panjar agama sareng pejuang anu dipika hormat ku masyarakat sabeudereun. Eta oge seueur anu jiaroh di luar Samarang ataupun luar kabupaten anu ieu teh rombongan sareng tina travel. Lajeng kana ekonomi kreatifna nyaeta salah hiji kampung nyaeta Kampung Pasir Kiamis nu migaduhan profesina teh ambit sami nyaeta ngadamelan pakakasin aluminium. Namun carana teh migaduhan cara nu ciamik nyaeta cara ngadamel pakakas teh tina aluminium anu tina limbah dicairkeun terus teh bakal diekeun kana piringan terus kita ditinggal kena tiis terus kita bakal ditakol dugi ka aya tapak takolanana tangke pami misalkan jantan pasesen panjang jadi hiji kan sana bakal lain ngajanteun hiji pakakas tah eta ge ngabigaduhan kautamian nu lainna nyaeta hargina nu murah terus nu kaduana awet terus nu katiluna teh ngajanteun perekonomian masyarakat teh semakin maju sareng ngaeukeun ka masyarakat oge. Nah, kang teh eta merupakan kabudayaan, kawisataan sareng ekonomi kreatif nu aya di Kecamatan Samarang. Anu teu acan wanoh jantan wanoh eta merupakan peran abdi salaku jejak Harumaja 2020 kilo. Anu masihan kanyahoan tentang ka masyarakat luas, pikeun ngamumulai jeung ngaeukeun rasa pibogaan rasa reueus, ngajantankeun eta teh kamajuan kana eksistensi budaya. Panginten pamimisakan budaya eta teh eksistensina bakal leungit oge katalaku zaman. Aya paribasa nyaeta leungit bahasana leungit oge bangsana. Simkuring Muhammad Afri Mambali Jalon Jejak Harumaja 2020 kilo. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.